Asik. Rumah Ibu Nenek teh diatur di Nenek. Sama Bapak Haji. Sama Bapak Haji. Asik. Rumah. Ayo Ibu Nenek teh kapayun ah. Ibu Nenek teh yang mana? Musim panas. Sampurasun para wardi Indra Channel ayeuna simkuring ngom kelas deui nya guys. Tah sate acan ka segmen pertarosan mangga urang langsung perkenalkeun ka pendirina mangga Pak. Abdi di grup lingkung seni bintang palitur blog grup nyata di seni Kudarengong bintang palitur nu ayana di kampung Pasir Pukun RT 2 RW 14 pada Mulya. Nah iya sebagai naon ya? Ini sebagai ketua bintang panggikur grup Iya. Nah Pak, abdi teh bade naros ya. Nah bintang panglipur teh artina naon? Kampung Pasir Pukun. Nah, di kaping sabaraha ieu bintang panglipur teh di Mulai ngadegna. Ya mulai ngadegna Lah sekitar 10 tahunan mah aja. 10 tahun. 10 tahunan. Tah Sampai tos corona muncul ya sadayana oge. Nah ayeuna namanya mulai dari masuk. mulai deui. Ayeuna teh mulai masuk. Tah ieu teh termasuk naon tah bintang Kudarengong atau Kudarengong. Kudarengong. Nah selain pentas Kudarengong teh aya pentas nu sanes Aya deui paling atraksi hukum, atraksi atraksina sapertos demon kuda nya kuda. Tah upami blog naon teh? Blog grup teh naon? Ari sebutkeun blog grup teh di Ngawita ti Ali teh ti orok kene lahir eta kuda lamun bikang di jeung pacung lamun jarum di jeung rengong gitu eta mata kuali nalah we si bro gitu nalah teh dileungitkeun ceuk blog grup teh gitu. Tah Pak harapan kanggo lingkung seni bintang panglipur ieu teh kanggo kapayuna kumaha harapan Bapak? Nah, ya mah harapanna kapayana kalau bilangan deui maju deui ditarap sejarah biari deui atas kan kalangkung gitu. Tah harapan kanggo aku sendiri. Yang kanirkeun deui ayeuna para seniman teh hayu urang bersatu. Mah ya deh berarti payungnya bersatu ayah nu ngelola payung oh misalnya naon ada ajakan non Tah Pak perjuangan pertama kali teh ya teh perjuangan ya supaya meser peralatan perjuangan nah
perjuangan mah alat mah api we mah esentif nol mah kan aya bantuan gitu tipe itu ke saya kita seperti corona teh nabrak deui kaitan teh anu beunang teh jajak salahna anu jajak di menjajah lain karena jeuna kita bisa kemudian anu udah tiap tahun dia aya di Pangkal di kabupaten mah dari beli beras teh paling teh yang mobil itu di Cipaku Asep Bosal berarti itu tuh sabaran tahun Pak ya teh tentang Pak Libur jadi langsung 10 tahun kami langsung perjuangan da presiden oke masih kene patok itu Abi disimkuring di komunitas CCS daerah AA sareng Bapak terus nyempetkeun waktosna sareng ka para wargi sadayana milih ieu mah nya bade nanggap seni bintang panglipur bisa ieu contoh-contohna nya aya kitana aya nya kitana terus ulang tahun anniversary sareng nikahan aya nah nikahan Agustusan mangga tiasa langsung hubungi di handap ieu nya sakitu mapi hatur sampurasun.